Wali pembersihan batin rohani aya pakarna, aya dokterna. Kurang mun nyeri ceuli dibawa ka kiai, kiaina kiai tukang magaan ngaji atau paling jadi tiup kukeun. Balik tadi itu tambah peng. Atuh lain ahlina jigana. Atuh nyeri ceuli bakal itu ka dokter, ka itu ka dikorek-korek di THT. Geus kitu. Tapi lamun kieu bae ieu kunaon nya jero hate teh ieu teh hasud bae tah moal bisa ka dokter tah mah. Pagi Pak, pagi. Kenapa? Ini saya penyakit apa? Batin. Oh, kenapa ya? Nanti saya ini dulu katanya nih. Saya periksa dulu benar. Darahnya bagus ini. Ini hasud. Apa? Hasud penyakit itu bagus susah yang itu mah bukan ke sini. Kemana? Ke bengkel motor sono. Lain jurusan. Atuh bengkel ge motor, mobil, sepeda aya bengkel nah ieu mah hasud mah kuduna ka kiai datangna. Waalaikumsalam. Di mana sia Cikupa? Aya naon ya? Berobat kula kiai. Berobat naon tuh? Ada yang beli motor jadi resep kana dunia kula ieu teh cager-cager. Bari dia boga duitna aya 10 juta mah. Diinjem bola bae kiai dek beli mobil. Kurang Cikupa tolol, yang berobat bagian lebih parah kiai, goblok tak kiai. Aduh, tak eta can bisa tak kiai jadi dokter tak bisa, kos gitu. Encan lain dokter apa kos gitu mah, santai habak. Kiai kos gitu mah. Waalaikumsalam. Anjir, kula ieu ngeridit kiai. Ayo, aja teu kabayar. Geser ka kiai, sungan kiai narima. Mah kayak gitu berpusing. Aja ngeridit naon motor, kiai mah mobil. Aduh ieu mah leuwih jero ieu mah kiai. Leuwih jero ieu kiai. Tah ieu ki bangpak ieu mah kos kieu. Lain jageurkeun jelema ieu. Tah eta kos kitu teh ambalayah kiai nu kos kitu kuari. Lain jageurkeun umat ngajeroan. Berarti kan jadi dokter ieu. Bisa jadi dokter keuneun enggak mah. Sama banding diajak, kiai kita sama-sama yuk ke dokter yuk. Ajak habek kiai kos kitu ieu. Can beres, tak sadar tak si kiai ge, cak nyana ngeridit teh halal tubuh penyakit eta. Tah ieu lah. Lamun teu mah. Waalaikumsalam. Kunaon enan sih ka dieu bangun puyang amat kadeulna sia. Ieu kula ngawarung, aya warung anyar rame kula bergat beta kiai jadi hasud. Hasud da kula ieu kiai ieu mah lain teu teu kumaha teu. Henteu ieu mah ngan kula mah pangnyageurkeun teh hasil kula supaya nemah jasa kula atuh kula nyana-nyana yang supaya no jasa masjid rejeun kiai. Aing sabuat kiai. Aing jadi kiai geus kebal. Magaan ngaji saya tikan bae itu nu anyar lobaan tuh. Aing geureuh urang ngangan tukang telu bayu. Saya terjadi teh kos kitu teh tah. Ieu ambalaya tah jadi berarti kakarake boga dokter wudu doang nyana. Jadi dokterna dokter zahir doang. Nyaritakeun rukun wudu mah tapis, nyaritakeun rukun salat mah tapis. Ketika nyaritakeun penyakit-penyakit batin, orenganan nyana geus kronis. Beres gitu. Kapan lamun ke zaman Syekh Asnawi mah zaman Syekh Asnawi. Waalaikumsalam. Encana naon geus kanyahoan ku Syekh Asnawi mah pan. Geus kanyahoan mantap kurang di zarahan ge teh Syekh Asnawi caringin teh geus kanyahoan. Sia ulah kitu bae. Hasud bae digunakeun sia. Berakas sia. Ku dicarekan kitu bae ge leuleus jelema teh. Tah eta dokter batin mah henteu kudu urang ngomong ge geus kanyahoan bae. Waalaikumsalam. Aya kawin nya sia nya. Kawin aja kok kitu. Jangan ge ngomong. Geus kanyawan ku kiai ya, geus aing kawin gajeun ku kumaha ge. Waalaikumsalam. Pamajikan kos kitu. Geus kandung habak je, kabeneran ya. Nyahoon kiai aing hayang nyandung. Ah, geus sokon nama ieu kiai aing ka karek ieu. Bila perlu dibere ku aing kiai na nyandung habak ya. Berjamaah eta kos kitu teh ngaranna kiai batin. Jadi urang teh tenang gadinya. Set. Atuh hese jeung kiai batin malantaran nyana selalu muntayang ka Allah tekadna kubul kholqi resep ka makhluk li izharil haqqi
Hubbul khalqi wal mailu ilaihim. Kitu li irsyadil khalqi nuduhkeun manusia. Wa ib'anihim anil wasawis ngajauhkeun tina panyakit-panyakit was-was jeung ragu-ragu dina masalah ibadah, dina muamalah, dina segala rupa. Nyana teh geus dibere ku Gusti Allah. Geus jelema asal geus datang bae ka nyana can ngobrol can naon geus tenang. Eta ahli batin. Urang datang ka dinya, "Waalaikum, urang jara ka Kiai, ayo." Aing tebet-tebet bener aya hati. Yuk, urang ka ditu. Ayo, bareng sa mobil. Waalaikum. 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 Ceng, ai Kiai na aya. Aya, keur nonton bola. Aing bae ge ninggalkeun nonton bola cek nyana. Kuriweuh ieu eta datang ka dieu jeung Kiai keur nonton bola goblok teh Kiai. Datang tapi digerokeun ge. Ya sia alhamdulillah. Kumaha cara geus? Alhamdulillah. Diuk. Maringan di tengah ieu mah yeuh teh Kiai teh. Ieu kagok ieu leuleub Brazil ye. Kiai tolol teh Kiai. Goblok teman Kiai kos. Rantai abang Kiai kos. Dek tenang kumaha batin urang lantaran sarua. Nyaritakeun hutang Kiai leuwih leleb. Nyaritakeun kredit Kiai leuwih jero. Nyaritakeun urusan hayang katenangan ja Kiai lagi keur nonton bola goblok ieu mah ye. Teu karasa ku Kiai, ari ku batur hayang di Kiai-kiai, lain ku Allah di Kiaikeun teh hayang ku jelema. Asal teu disebut Kiai we marah. Di ka mana mang goblok Kiai kitu. Mamang segala naon teh mah sarua jeung tukang toge. Mang ka dieu mang. Kiai ke naon da aing kadanan ku mama atuh. Eta bang ai ku jelema yang di Kiai orang kan cak Allah mah sia teh lain Kiai ku yai sia mah. Tah eta batin tah nu kos kitu baheula mah teh urang ka abuya dimyat teh kudu menang nasehatna datang ka dinya neuleuh geus sieun. Neuleuh teh geus sieun. Boro-boro da naon aing salaman ditarima teh ya. Tah salaman bae asana aing moal ditarima. Geus aing moal salaman. Kurang beusi teh ditarima. Emang kurang gitu aing pamabokan. Geus sieun ti heula. Gesian dia lah, mus moal aing mah kek nya aing ditireun heula mabokna kakarak zarah ka ditu. Can naon geus kana sehatan. Da heula keur zaman anu emang kumaha gitu dijauh keneh. Jelema salaman, yang RP ditampili. Cak nu ditu kan asal aing katampiling ye. Asal aing katampiling ye. Tah eta anu eta masyaallah, jelema ngabaris jeung salaman almarhum anu gentur. Eta kok kitu pagawean henteu bae henteu bae. Asal jelema tah. Ngan eta ditampiling teh sugi. Sugi ditampiling teh sugi bener pas ditampiling ku anu teh jadi sugi aja jelema harayang ditampiling ka dinya tah. Assalamualaikum minta tampiling ang. Ageri bae goblok. Kunaon jadi kieu jelema. Teu nyaon ang anu ditampiling teh orenganan tukang cangkaleng nya teh ari ngaleteranana sok salah bae. Sok dikitukeun tah. Sok di saleter teh dicoceng saeutik coceng entar ditampilin ku ang nyahoeun tah ang nya tukang cangkaleng ngaleterna teu beres. Lamun urang Cikupang mah beas lah. Nah, tapi nu cieu ger we. Oh, cek nya berarti aing salah ieu ngaleteran. Nu rapi ku ari ngaleteran rapi. Datang deui ka ditu sasalaman biasa deui. Sugih teh tukang cangkaleng teh. Eta ditanyakeun sia ieu dagang cangkaleng bisa sugih kieu kumaha? Aing gara-gara ditampilin ku ang jadi sugih. Aduh, merambat rame tadi Cianjur teh ditampilin ku aang tukang cangkaleng sugih mendadak. Atuh kadari itu kabeh antri. Lain-lain kasalaman hayang ditampilin kabeh. Aang da atuh di jero bae. Tata kunaon geus kana sehatan. Ku neuleuh doang ge ka aang mah geus kana sehatan. Teu puguh teu karunya na mengarokona teh pan ardat anu loba rokona nu marere loba jasa di hareup teh. Ardat teh disambung-sambungkeun aya 10 mapan panjang. Ya 10 kieu bae pan ka ditu tah melung gitu. Ka santrina teh cekelan hareupna. Ieu aang aya naon ieu tah? Geus loba macem-macem tah eta teh ku neuleuh doang kitu ge geus jadi nasehat, encan ngomong mun mituturan. Gitulah ahli batin.
nu mantak dizarahan ge Mama Satibi Aang Nu kemudian kitu Syekh Asnawi geus puguh tama Sultan mah Syekh Maulana Hasanuddin Abuya eta teh ahli batin tah nu jelema teh kena sehat zohir mah geus babari urang asal neangan kiai di Jakarta bayar 2 juta 3 juta sacablakna sungut sia ngomong rajaban ayo wah nu ngabudah geus pokona kita nggak nyaritakan sakadar nyaritakan gitu doang atuh batin apa nya nage keur neangan dunia ieu berarti kreditna leuwih tibatan urang panitia ge lumayan hayang kekerokna atuh eta ge sarua jadi panitia jeung ceramahna akur pada kredit keneh keur carita urang hesena ulama batin mah teu kitu nyarekanan ku nyarekanana tapi tenang bae hulu asa dibentur-benturkeun teh tapi jadi ngeunah serina jadi nasehat, nyarekan jadi nasehat, dedeuna jadi nasehat, ku kapanggihna bagi jadi nasehat. Aya jelema nanya ka kiai batin mah, "Kiai teh sibada teu ditembalan, kudu teu kadenge." Teu kadenge ye, nya datang ka imah yang aing nanya teu ditembalan, berarti aing loba penyakit di awak aing. Tobat Allah. Oh, tobat eta gara-gara tobat teh nya ku sebab nanya teu ditembalan, padahal mah aya sora mobil. Eta pan lamun lain ahli batin mah lain kitu. Goblok kiai aing nanya teu ditembalan. Diteruh ku sia kiai. Berarti kiai na can aya batinan kos gitu. Awas ya ku aing. Ku aing mun kapanggih dia tampiling ka kiai. Lain beda bae tah kiai batin mah lamun teu ditembalan teh. Oh, berarti aing loba dosa. Alamun aya can aya batin mah mun can aya batinan aing teu ditembalan goblok nya jelema aing jelema. Awas ya ku aing sia kiai diseret ya. Beda nanti kok gitu. Nah, iya hirup kurang sakumaha kamari aya nikmat zahir aya nikmat batin.